Sampurasun mitra sadaya Pepangdai sareng pidangan cerita nyambung dina episode katujuh ayeuna saparantos ngalangkungan episode kagenep di mana Hadi Permana dikejegur kawalungan kali gede kumaha saterasna semangga urang pajeng karena episode ke-7 judul cerita nyambung bangsa bulan warna peteng biasana MH Ubaidillah diolah ku saderek Rizky Nur Azani Sumangga mitra urang tunda lalampahan Hadi Permana kumaha saterasna salamet atawa terasna lengleong kalin kabawa kulidak walungan kalewide urang nyimpang heula lalakon ka hiji pongpok di lemuran taha ngajakur cerik anu bisa kumaneh dikekemul ka dieu teh nunon unggal ka imah koloteh dengan mawa kasusah jeung kasusah wae maneh mah garendeng ke kisah urang lalaki parubaya anu awakna payuh-yuh kegalendeng kanu jadi anak nunun ngaranna nu harita keur emok andeprok marengan sisi mekeunana nenjo anak batur mah teuing ku kabita saban sawan kakolotna teu oleh ngadongengkeun kasuksesan ngawalah imah tanggana sawatara ari maneh kalah ka mata kabejankeun hulu nu jadi indung jeung bapa okna deui reng hapanjung nunun ukur nyoo dina lahunan indungna anu keur ngadeplek dina karpet berundung ngararasakeun rengat hate marek plekan marengan ngalengna getih kabeurih dendam turhan celuk mang taun-taun dengkana namper kana jantung kahirupan saurang lalaki anu katulis dina lempengan hate salaku lalaki anu pangdipi ka ceceupna sakaligus lalaki anu pangdipi ka tindeungna lalaki anu geus nyababkeun dirina boga buntut saurang pangeran gagah saurang pangeran perkasa fotokopian tinu jadi bapana harapan ngarajut deui untuyan tresna musna alatan mantan salaki geus karendengan jeung randa jekekan anu ditilar maot ku salakina getih tatu tina hate rajet can oge garing kalah hayo ngabayah bade nyeri pisan rek teu kitu kumaha atuh sasat gaganti posisi dirina teh tayalian ti babaturanna sorangan popotongan manehna geus ngarangkep ka awewe anu salila ieu sok hareujeungan jeung dirina Nenden Pratini nya manehna pisan anu geus ngarebut bapa ti anakna anu karep bibi ka bogoh kitu ceuk pikiran nunun sok komo mun ras kana bubuden maru anu ceuk pangrasa nunun ngadadak asa sok beunghar sok jugala sok sagala aya wani ngalawan samangsa di kantong tengah jalan. Hai Arindi, naon maksud dinding yang ngomong gitu ketut? Namun sakadar utah, jangan kayak itu tampolong anu bates dipakai pemikiran ke kotor caruk didinya. Jangan anak spesial, oleh atul. Nunun sewot. Itu salah semua didinya teh. Sadaya oge pada apa? Anu atul mah lain kuring tapi selain dulu. Halik kayak itu lah. Tong sungai halangan jalanun. Nenden kesel nya kitu teu eleh sewot. Minggir sia buta ini. Asa ngahamur waktu. Hamur teuing waktu. Alayanan ngobrol jeung manuk Korea ujun manusia Malaysia mah. Bokna deui ieu mah bari molotot. Nunun buncelik bari cecerengos asa diunghak asa ditincak sirah. Goblok sia. Nunun ngajerit nu kabeneran ngaraliwat bungah ringeuh ka ciri arera parada ka ciri pisan arera paradana teh teu sadar sia teh geus maling salah di batur
sia geus ngancurkeun rumah tangga aing deuh. Ngancurkeun kumaha sia deuh? Api-api sia. Nunun ngajerewet bari ngamangkeun leungeunna rek ajenggut tapi nenen kentak mundur malik narajang ku korowok ceuceup. Ari hayang keneh mah kasesemitan sia nahan gumbung ka itu. Dedaikeun mah pan sidik. Salamur pada apal sia teh salingkuh deuh. Sia teh awewe nu teu seubeung ku saencos. Lebah disebut salingkuh mah nunun teh bener-bener kabebeutkeun. Rek teh kitu kumaha urusan salingkuh keur dirina mangrupa bumbu kahirupan. Keur naon diciptakeun cinta saupama cintana disungkeret ku kajujuran. Kajujuran cek dirina teh kajaba lintang ti malesotkeun tali cangreudan sangkan laluasa eunteup di mana wae sakasuka. Boh di jero beungkeutan perkawinan boh di luareunana. Sok komo di jerona aya ngaranna duit. Duit sagala-gala. Saupama teh mah cinta diabur di sajeroeun rumah tangga. Naon salahna pan ujung-ujungna mah mulang kana bang barung imah alias balik kana lahunan salaki. Ucapan salingkuh mitra nu kaluar tina bibir awewe pang dipikat cecebna jelas ceritang tangan ke dirina sangkan sagancangna ngabekem sok sanajan ku cara sadis. Nunun ngutahkeun sumpah sarapah geusan ngati-ngati anu lain sakadar papaes lambe. Nenen jelas target utamana. Nunun resmi dina beungkeutan hiji janji. Nunun pas ini dina beungkeutan hiji janji gaib di geger gunung tempat ngahuluna wahangan Kaliwide. Kiduleun pagunungan Bukit Tonggo. Nunun salawasna dikawal hadam beungis ti komunitas lelembut Banaspati. Target teh dikecatkeun ka manten mitoha. Sabulan kaduana teu misleut manten mitohana utak getih lalambaran saterusna ngajogokok locot nyawa. Manehna napak dada. Manehna nepak-nepak dada. Yeuh si Arimbi sing saha anu nyisi kudi bahan urusan jeung anu ngaranna sakaratul maut. Di satu kangen pateng cinta dengdang. Secara demit manehna terus kontak jeung lalaki gagah selingkuhanana. Lalaki parobaya anu rembei ku beung berat anak pamajikan. Nu geus morolokkeun sagala daya keangkuhan dirina. Aneh mungguhing dina umur rumangu nunun halam pisan kana bubutuh biologis. Dirina perlu pisan lalaki super anu mampu mawa hiber ngapak mega. Dirina nembus alam sawargana. Tepung dipunclut gunung mangsa refreshing satutas kegiatan bisnisna. Sang Arjuna gagah geus ngancikeun paninengan antep di antara maranehna duaan. Paninengan tina endah jeung amisna peueut cinta duaan silih cacapkeun. Ngarapkeun tina rahim nunun lahir Pangeran Aa. Harewos anu marabunan saban geus tepung silih bahekeun ka sono. Yakin saupama nunun kena mampu ngahadiahkeun cenglengan pangeran, cenglengan sinatria anu ti ayeuna tos diwiatkeun dina rahim nunun. Lalaki gagah anu dipikawanoh ku ngaran Suma unggek tegep bari nyiwitkeun bibirna kana beuheung nunun. Kumaha posisi putra-putri Aa engke teh? Ranjeuna bahan janten raka-rakana panan sayang. Jangjian jeung lawungan teu cukup kusakali. Batan kapok kalah gowo kitu carek babasaan teh mah. WA-an jeung silih teleponan jadi kabutuh saban waktu. Mitra perihal kaayaan pepotongan mah geus birat tina pikiranana lantaran naon deui. Pan kari nunggu dawuh ngabeledugna kaajuran. Sang Banaspati geus nyekel pancen geusan merenan secara lemes. Tapi kawas-kawas aya nu mengpar. Aya naon ku polah Banaspati? Malaman Jumaah Kaliwon tibra sarena kaguyahkeun ku momotan berat anu nindihan sakujur awakna. Samar-samar bareng jeung ngusialna kukurayeun. Nunun nenjo tangtungan Suma. Ngagolosoh tina awakna replek ngurincal. Tapi momotan berat anu dina pangdeuleuh manehna taya lian ti Suma gentak ngahompet. Kang. Nanaonan ari
Nunun ngacerit. Tina bibirna keluar kecap akang jeung keluar kecap aa. Maklum riweuh jeung geumpeur. Ukur gumuruh renghapan bangun keur lumpat nanjak. Nyapu beungeut jeung hariguna. Nunun gugurin jalan saterusna gogorowokan tanpa suara. Nah ieu teh eureub-eureub tapi da lain. Sidik dirina keur dina posisi sadar sasadar-sadarna. Gurinjalna kalah matek cungkarengan suma beuki seseukur kapitapak birahi. Aya nu aneh sabarang kaambeuh hiek lawon poe. Nunun ungas ingus dina selaeun renghap rancugna. Taksiran 3 jam mah kakara waruga anu ngakesek dirina ngejengkeng bari ngaluarkeun gerem lemesna. Kuluprak kagigireun awak Nunun. Suma ngajahjer. Mamenitan ti harita waruga suma nguniang terus ngarontok Nunun deui anu can kumpul pangajianana. Anu gulai bangun tayak kacape sawatara segak ambeu lawan boeh beuki banget nyesegan liang irung. Manehna ngaleh-leh kalempohan beneran wanci janari gede. Kang, Suma, di mana? Teh. Nunun mulisik tapi waruga anu marengan sare sapeuting geus taya kalangkangna acan. Anggel jeung simut balatak dina upin nya kitu pakaian jerona. Direret kunci kamar masih kakunci ti jero. Anaheg neuteub jam dingding geuning geus pukul 8 puhu beurang. Cahaya panon poe seseleket kana slepetan reregan narembag kana kaca eunteung. Anduk disamber bareng jeung geter HP. Reh ngaran nu jadi indung. Cenah Topan geus aya dina asuhan ninikna lantaran manehna ngakuher keneh. Topan teh anak lalaki manehna samangsa ngarangkep jeung pepotongan. Budak lucu peuleuk ngalak ka bapana. Karek kelas 3 SD. Nunun arimbi nalak risbang. Nalak risbang nyawang ragot nagoyer dirinya ti peuting. Luar biasa. Kejadian endah anu matak kalempohan sakaligus matak muriding sabulu-bulu. Kaendahan tamplokna birahi anu dihayungkung rona misteri. Ingetanana dak dumadak euteup di lalaki gagah kikindewanana. Salila ieu Suma. Peuting teh teu nyaho datangna. Nya kitu ngaleosna jeung ilang tan kaninggalan tapak ukur ninggalan pasolengkrahna properti kamar. Padahal sakumaha anu karasa ku dirina Suma sakitu nyaahna aya naon-naon tangtu muntak heula. Nunun teu yakin lamun anu datang teu peuting teh Suma, komo jeung kakulang kaper dirina tepi kepepeakan. Mun teh ama hal eta lain anu munggaran, tapi pan panggang butuh biologis duaan anu cadu teuing kudu dilakukeun di kamar imahna. Apan cadu teuing dilakukeun di kamar imahna. Jeung deui henteu saperkasa kajadian peuting. Manehna bener-bener cundang tuala kaya ditarajang hantem-hanteman malahan taya kasempatan keur mikir itu inihna. Salingkuhan dirina oge pancan apaleun di mana dirina nganjrek sokomo jeung endongan mah. Asa piraku teuing marengan gidig leumpangna ka toilet keteg cecantung oge ngilu tatalu kenceng dina kaca eunteung sakaluarna ti kamar mandi Nunun ngajengjeng hareupeunana teu eleh ngagedoran bilik cecantung deui wae ana preh dina awakna pinuh ku anu geleng bareureum hentak mencengkang kana rak nyamber HP curugna mencet pet ngaran Suma. Halo sayang, sorak komaraan miheulaan nyamber ceuli Nunun. Ieu naon? Sibuk teu? Aya ngapus ka nu nyarios. Sakenapa we? Nunun nyoros tos rada halos-hos. Engkang nuju di Pademelan. Aya naon kitu yang? Ieu. Nunun ngahulang neureui heula ciduk. Tadi wengi naha ka bumi Nun? Pokna get-getan. Nya atuh biasa pan ngadongkapan alam impenan nu manis. Suma ngahehe. Serius ieu mah. Apanan nuna nuju sono pisan nu mawi ka impen-impen. Kakang, laras ieu mah. Nun harus serius. Cep sakedapan.
nya henteu atuh yang kapanan nun oge terang saupami engkang tetapi teu acan terang di mana bumi nun anu saresna. Ongkoh deui wengi Jumaah mah sanes jadwal engkang keluar. Janten anu wengi ka bumi nun teh saha atuh? Satengah ngaharewos ngadadak cing sariak sacongcongan cempling deui. Mitra sadaya cempling sajongjongan itu ini teu lemek. Oki atuh kumaha upami urang janjian tepang di tempat biasa. Ayeuna panan aakna nuju repot mah Di mana? di tempat biasa geuningan. Oh mohon ira atuh Tabuh 2 siang ayeuna keneh. Sakali deui tabuh 2 siang ayeuna keneh. Kitu yang. Oke. Tapi kedah janji kage ngajelaskeun sagalananya. Nun koleng, nun wirgi, aduh mastaka nyut-nyutan. Tang bos pisan. Sora tibeh peuntas tandes ngaregreugan. Justru demi keperyogian eta, AA siap meluncur nepangan bidadari AA. Bisa kidengeun uleman kangen anu tos dina embun-embunan. Sakitu lah mitra. Episode ke-7 cerita nyambung mangsa bulan warna peteng karya MH Ubaidillah olahan Kang Rizky Nur Azani didugikeun ka dieu heula cekapkeun dugi ka dieu heula. Insyaallah dipajang dina episode ka-8 kumaha justrunganana jeung pangustrunganana suma oge nunun arimbi. Heula mitra wassalam sampurasun cag.